istakhafa bi sunnatin tawang enteng-enteng kana sunnah Rasul nyenteng-enteng kana sunnah Rasul teh murtad kama lau gila lau andai kata aya nu ngomong kieu ye dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'u thalatha kayan Kangjeng Nabi di mana barang dahar nya nama make tilu doang tuh tilu sanggeusna tilu ieu tas daharna dilamotan kitulah kaayaan barang dahar Kangjeng Nabi tilu nya nomor nu digunakeun teh nah kemudian mantas digunakeun dilamotan nah iyalah sunnah Rasul cek urang teh sebab Kangjeng Rasul gitu ngomongnya laisa biadabin laisa ada biadab kos itu mah lain adab ceknya emang kunaon atuh hiji ngadaharna korma lain sangu lamun nya dahar sangu moal ku tilu geus mah lain adab teh mah situasi bae teh mah kos kitu mah murtad eta kos kitu sing ada sunah Nabi ulah sok make dihela-hela teh mah tuh ngadaharapan korma ini urang mah pan sangu teh mah lain adab teh mah lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu moal bisa teh mah geus lain adab teh mah teu percaya kumaha mah eta kos kitu adab teh mah situasi bae murtad lain saya tik dakwaan ngomong gitu sing ada ulah gogoyon endek 5 mah 5 bae ngan ulah ngaleungitkeun sunah Rasul siapa teu nuturkeun sunah duh can bisa cek yana molos bae ka dieu teu murtad teh mah kos kitu menyadar ngaranna nyadar bisa nurutan Kangjeng Nabi can bisa hese jasa lah geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh mantap baheula mah daharna teh dahar sanguna anu liket jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan geuna urang lamun parena ulah tongsan tuh eta bahaya teh tongsan beuh budak kori mah teh nyawa ka tongsan asal geus dibere tongsan mah sangheuk daharna kita teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae bear nah lamun geus pare bulu mantep jasa bagolo mun ku ari mah ngeunaheun geus tah nikmat tilu bisa sanggo ge diemple-emple tilu tuh nu mantep ku ari aya ti pamarentah teh naon ngaranna bulog eta pemerintah zalim sebab teu bisa make tilu kan ya ieu pamarentah jahanam ye nah orang aing dek tilu ge ku sabab bulog teu bisa wah raja blon ye raja ye geus cukup cak raja panggil kunaon sia ngeblon-blon aing dahar teu bisa nuturkeun Kangjeng Rasul gara-gara sia mere bulog ka aing coba ge hese jasa tuh hese aing rakyat dibere bulog aing sia geunah bae endeuh ge aing ngeunah sia teu ngeunah bah ieu mah beuki di penjara bae budak ya Allah ya Rabbi awas ya dek ulah ngenteng-ngenteng kana sunah Kangjeng numanta kula pernah didebat satu ketika kula muludan moal dicaritakeun di tempat di daerah urang keneh daerah urang muludan kula nyaritakeun nyiwak terus tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riad be gitu eta tah pernah muludan dok aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebal lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya keneh di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajan kumaha ge ja ulah sambatkan nya ya dah moal mulai guys ngaji di mana sih aku aing aya ditungguan ku kula beneran ya mah aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok ka kula kos kitu teh daerah belah ditulah pokona mah terus nyaritakeun jubah enggak usah ini Indonesia enggak usah pakai jubah itu adalah Arab sekarang di Indonesia pakai batik lah pakai safari lah enggak usah Arab-Araban kita bukan orang Arab 2 poin gua aing gara turun sia kula geus panas jasa kula ieu. Keur ngora geus kebal tau keur ngora kali henteu.
turunnya anak kukula disambut langsung sasalaman langsung dipeluk kukula sini duduknya sini nyana geus lain deui sini Pak Kiai ngaji di mana langsung kukula ditanya di forum harita nus ditahdarkeun nanti dulu setelah dahar ya tanya kukula ngaji di mana muruan terus dalilnya apa terus ada untuk dalil-dalil wah muringis nyana lah sambarangan murtad sia kukula digitukeun nyana marah enak aja ngemurtadin saya lu murtad gitukeun nyana atuh kula ge make hizib kituna boh hampir ngejengkang nyana mentah hampura rita kan mentah hampura Masya Allah mun mentah hampura awas ya kuai ditelus ya kuai saya mau belajar bener banget untuk pernah terjadi tak kiai teu daek-daek deui nyana asal aya kula bembung aing ngomong ngaji jeung kieu cicek bong ya kena asal nyana diondang ka dieu aya Ki Ucin teu henteu kajeun mun aya Ki Ucin bung cek kena aing tapi satu ketika nyana datanglah ka imah diajak ku Kiai Sejen mentah hampura alhamdulillah aya ilmuan mah gampang bae jadinya ge ngaragap salah tama ego na doang alhamdulillah geus jadi nyana menyadari kuari bener ieu siwak teh sunah kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai satu ketika deui kang inda kulli salat ya tuh kumaha tama hadis masyaallah kukula dijelaskeun dirad ku nyana aingna aya keneh moal balik aing mah datang ka subuh sia tungguan ku aing sia ai keur ngora mah kitu kudu teu ayo mantak sing hade ucapkeun ucapan kufur namah boh istihza ngageuhgeuykeun ngaguguyon atawa inad teu percaya angas inkar atawa i'tiqad nekadkeun eta ucapan-ucapan anu ngaluarkeun tina agama Islam nu mun henteu ditobatan disyahadatan deui bakal dikelekep di neraka saumur-umur na'udzubillah min numan takfaman nafasani asa jelma anu nganapikeun kazat nu ngadamel alam yakni Allah teu percaya bahwa Allah teh pangeran kufur teu percaya bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah kufur teu percayaeun nu nyieun urang ieu adalah Allah kufur tak sing hade geus tambah dibahas kamari awir rusula atawa teu percaya ka para rasul-rasul Allah nyana ngomong Zaid misalna cak Zaid lam yursilhumullah ja Allah mah teu pernah ngutus rasul-rasul tah eta kufur kos kitu sing hade urang sing hade pamajikan urang sing hade anak-anak urang ucapan-ucapan nu mengarah kana kufur teh ayeuna mah ambalaya antat sing hade
hei jasana can orang Allah ngutus rasul ieu nanaonan aya rasul-rasul ja aing sakajauh aing mah teu pernah Allah ngutus rasul eueuh rasul teh geus murtad teh lokos itu murtad awanafana bunubuwatan nabiyyin atawa nganapikeun sifat kanabian anu geus jelas manunggeus jelas kafir mah teu percaya kana sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir murtad Kristen murtad lain murtad kafir eta beungeus Yahudi kafir Katolik kafir Buddha Konghucu Protestan wabah Hindu kafir dipanggang ke di akhirat disate na'udzubillah min dzalik sanajan nyana ka Kangjeng Nabi Isa ge Kristen lain nganabikeun ngarasulkeun nyana mah mangerankeun tepugu-pugu pangeran jajadianan ai meme Kangjeng Nabi Isa pangeran satu berarti meme Kangjeng Nabi Isa mah pangeran andai Kangjeng Nabi Isa pangeran meme Kangjeng Nabi Isa saha kok dianggap Tritunggal heran tak iya keyakinan mahal nyana pinter nyana gagah nyana sugih tapi pinterna kabalinger masa manusia di pangeran cenah kasandingan pangeran tadeuy pangeran nyandi Isa nama makhluk Isa nama jelema ngan pangeran nyanding ka Kangjeng Nabi Isa maknya pangeran kos jurig nyanding singga eta Kristen naon Tritunggal Tuhan Bapa Tuhan Anak Tuhan naon deui hiji ya eta tos kitu kafir sia dek geus urang ngaku hari mah saha pangeran Allah saha nabi maneh Nabi Muhammad titik geus lahirna di mana Mekah terus ngali ke Madinah maut Madinah beres geus nah kitu bae geus lamun aya nu ngaku-ngaku nabi sanajan ngaranna Muhammad misalnya di Cengkareng lain kitu bae geus nya aing mah di Cengkareng nabi lahirna bong aing lah iya itu anak Kongsiun Muhammad anak Kongsiun beres awida'a nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep masa ing mah Asep ngaku nabi teu betah ing ngadengen agen Nabi Asep tukang beca deui lah kafir dari jelema la nabi ba'di cek Kangjeng Nabi teu aya deui nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursal al-saddaqa mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun lu ngabenerkeun kana sifat nabi sabada Kangjeng Nabi urang geus sama murtad kafir eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya heran Musodek ngaku nabi aya nu percaya Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya kamari di Cikupa Cikupa ngaku nabi Kararagok aing mah mending ngaku pangeran teh budak ngaku nabi di Cikupa duh Masya Allah aya nu laporan ka kula Kiai bagaimana cenah tindakan kita sekarang apa ini di Cikupa ada yang ngaku ngadip biarin
di Cikupa ada yang ngaku nabi, masa biarin aja udah. Pengen tahu udah dia. Pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh ke sini. Mau diapain? Mau ajak saya makan ya, sekali-sekali saya makan dengan nabi dah. Serinana. Jadi babari orang atuh ngaku nabi mah orang ome bae. Orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya yuk coba. Tadi ome ulah waka di galak-galak ulah. Nyaho bae. Kita ka dieu jauh. Algola atawa ngomong kieu nya Caki Zaid teh euy. Nabi urang mah horeng kulitna hideung. Murtad sia. Sembarangan sia. Emang orang berbas. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad atawa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam amradu atawa an-Nabi sallam gairu Quraisyin. Hai, Nabi urang mah lain urang Quraisy. Murtad. Berarti ngayakin ke Nabi salian aya deui Nabi salian kangge Nabi urang. Hoi horenganan pangkat nu pangluhur-luhur nama Nabi. Eueuh deui pangkat nu pangluhurna Nabi jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan anu buat muktasabun. Autul lurus batuha bisafail qulub. Horenganan eta pangkat nu sakitu luhurna pangkat kanabian teh besi bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate. Ku cara ngabeningkeun hate urang lamun geus bersih jasa hate urang ge bisa jadi nabi. Murtad geus kitu. Murtad teu bisa dikasap pangkat kanabian. Pangkat wali ge hayang ngazab pangkat wali teu jadi-jadi. Hayang ngaraih pangkat wali bae hayang ngaraih pangkat wali sueuki hesena. Ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa. Nahu geus aya jang mubtada khobar fi'il fa'il syarat jawab. Urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana. Dibawa ku urang kana pemikiran-pemikiran tasawuf. Imam Ghazali, Imam Qusyairi. Terus belah ditunato ka dieuna Tuan Syabdul Qadir dan lain sebagainya. Geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin, dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin, dibaraca hikam. Maka malah didiskusikeun hikam teh di universitas mah. Tetapi mana pibuktiuna nangan sakadar dibiwir ilmu teh. We nu datang ka jero hate. Ngeut hayang raih pangkat wali ge sakitu hesena. Geus jelas-jelas nabi mah teu bisa dikasap. Nu endeuh ge dikasap pangkat wali pek. Ulah aya di jero hate masih wallah salian ti Allah hiji Allah taala mun geus di jero hate Allah doang wali ngaranna. Ulah aya Apansa, ulah aya Kijang, ulah aya Serwiti di jero hate, ulah aya jahe-jahe di jero hate urang mah pas sedak-sedak Allah na minggir. Allah minggir nyelepek. Bukti ndak urang dur azan teh kuruna mau Allah teh gede di jero hate urang salian Allah cepet urang ka masjid ieu mah lain pas azan neulejem nyana okos anu nalingakeun teh bisa salah burung teh azan diderejaheun set ngopi. Jadi azan teh kopi, kontreng cek pamajikanna ka lain azan atuh ke tenang wae sih cek azan ngopi ngarokok. Lain dijawab teh muazin teh azan ngarokok, nyalan deui dina kursi. Nundutan liwat saja encan ka masjid kene bae atau ka mushola.
endahan motor kudu digosokan heula motor majikan lain gesor kok karek jam hiji cek digosokan beres digosokan motor ngopi deh kontreng ngarokok deh cek majikan geus jam 2 dulu kebal kene sajam kene majikan mah bagus dah ngelingan bae deres sekali-sekali pemajikan ngelingan salaki isuk pemajikan dieling ulah nonton TV bae heula cenah angel kene ieu heula sakedeung deui jadi salakina kadinya deui mana tuh nonton TV kene we sakedeung deui ieu tah terang geus sakena teh seutik deui mah tah beres wah angel amat ya Kak satu-satu Kak naon eta pas sedap di jero hate teh aya kopi aya rokok aya motor tah eta ngicin anu kos kitu nah hese wali mah eueuh nanaonan di jero hatena kuari mah boro-boro nu bodoh kiai na ge geus ngatur proposal eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyeunaan proposal buang kawarah tah mah kiai tah boloon bin tolol bin goblok tah mah teu naonan ge kituana tuh kan utar atur nu karitu lain hayung miceunaan panyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah tah ieu artina pangkat kanabian mah teu bisa dikasat boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten Boa aya wae saprovinsi Banten Boa aya Boa eueuh saprovinsi Jawa Barat Boa aya Boa eueuh masyaallah nu mantaku urang di zarahan ge Syekh Asnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana nu mantaku urang di zarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali mantak urang hayang bae Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf di urang teh kajen kukumaha ge hayang bae teu bisa dilarang-larang sebab eta mas sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat mantak zarahna urang sok macem-macem segala ya coba nu boga maksud gara-gara tulis kayak kukula diusulkeun boboh geus wauh jasa burungnya nama tuh duk usal-usul Gade nu boga maksud gade make amplop nulis make amplop sian amplopna geus tah mah goblok bin tolol tuh ada rese auhiya ilayya walam yadai nubuatan atawa ngaku-ngaku diwahyuan sanajan ngan teu ngaku kana sifat nabi alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu bapau tapi lamun kakula mah tah aya nu kos kitu tah kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu gede wahyuna segede sakumaha si wahyuna urang mana tah wahyu hayo lalaga bae kege cenah indit sorangan ulah ngaku wahyu ngaku karomah bae ge kula masuk resep jelema ngaku karomah sia koe ditanggap ieu coba kos kumaha ieu karomah ayo coba kege nya ngaleos sorangan ulah sok sambaraga segala ngaku diwahyuan segala naon tuh masyaallah cenah teu teureuk dikadek batu ge teu teureuk dikadek cenah bisa hiber manuk ge bisa hiber cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai ih cenah ieu mah bisa nyilples teu kadel kuntilanak ge nyilples ulah sahe lain kitu atuh dibere wahyu batuh dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat eusina di jero bakal mengarah ka hakikat geus moal aya bae geus pokona mah sabada Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya
kadzdzaba rasulan tawa ngabohongkeun ka rasul teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Adam nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Nuh rasul nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Idris nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Isa teh seorang nabi seorang rasul teu percaya Kangjeng Nabi urang teh nabi geus tah mah murtad geus antak Nasoro, Nasrani, Yahudi murtad. Lain murtad kafir. Awasabahu atawa nyarekanan ka Nabi model kamari Denmark. Model orang Belanda nyarekanan ka Kangjeng Nabi. Eta kafir. Istaqafa bihi atawa ngenteng-ngenteng Nabi nganggap hina ka Kangjeng Nabi. Atawa kangaran Kangjeng Nabi ngaran Kangjeng Nabi teh Muhammad ngaran Kangjeng Nabi teh Ahmad ngaran Kangjeng Nabi teh Yasin ngaran Kangjeng Nabi teh Toha ngaran Kangjeng dina Quran nambalaya ngaran Kangjeng Nabi nah kuari dihinakeun ngaran Kangjeng Nabi mendak mun aya ngaran Muhammad kemudian ku urang dikieu-kieu terus urang dibalangkeun ka sampah ta kocomberan maksud ngahinakeun itu murtad ngade eta masyaallah kan awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng nganggap hina ngahina-hina ka ngaran Allah Nisbugu tamangaran Allah dihina ku urang Asmaul Husna Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul muttaqin terus jabarul mutakabbir ta eta ngaran Allah Asmaul Husna talar ku urang Asmaul Husna abengke di jero kuburan pinu ngara di jero kuburan cacaang Asmaul Husna ulah ditulis ditabaengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu ngan deres tage daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh Asmaul Husna nganu bagus bae ditalar sebab ieu kabeh nu aya di alam dunya moal kaluar ti Asmaul Husna mentek walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa gitu non celuk kurang Asmaul Husna ieu kabeh moal kaluar ti Asmaul Husna kabeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun nu kaluar ti Asmaul Husna geus lamun eueun nu kaluar ti Asmaul Husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero mentak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah neule langit nu kadeuleu Allah neule tangkal nu kadeuleu Allah neule laut nu kadeuleu Allah neule segala rupa nu kadeuleu Allah sebab naon sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti Asmaul Husna lamun geus ngaji kos kitu bakal resep kena poho dahar poho nginum sakali daharna gembul sakali nginumna loba ngan ulah waka kikituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho ka pamajikan poho ka anak poho ka perusahaan poho ka sagala rupa sebab ieu kabeh Asmaul Husna mantak aya bahasana beat sumpah setia dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jaheuh horeng Allah kabeh tuh nu mandak bahasana ge ma fi jubati ilallah nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah ke mun keur nyekel mang keur nyekelna nyekel Allah deurus teh kitu mun keur ngampak naon ngampak Allah berabe kan tentu itu pakai bahaya gaji ka dia sebab Allah kan geus can usim mah ulah waka
atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amrihi kana parentah Allah atawa kana janji Allah atawa ka ancaman Allah murtad takut gitu teu percaya kana perintah Allah aing mah teu percaya ka salat teh wajib lah salat teuing hirup ieu nu penting mah geus bener tah murtad takut gitu salat teuing jangan salat gitu balal bener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng kana perintah Allah nganggap manfaatna eta salat berarti teu dianggap punya perintah Allah murtad masyaallah lain setik teh ngomong gitu sih ada urang ge osok ngomong ngabatur padahal mah cenah jakula salat bae puasa terus cenah tapi teu sugih-sugih sia teh daun hubunganna salat jeung sugih atuh eta teh kos kitu gen lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun perintah Allah lah cek kada teu percaya ya kieu-kieu keneh bae saya teh murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atawa teu percaya ke janji Allah teh surga teu percaya ka surga atuh geus murtad teu percaya kana ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka teu percaya aing mah aya neraka murtad ya mah teu percaya ka aya apa kiamat ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong ya can orang terjadi teh kiamat bohong teh kiamat murtad geus kudu maca 2 kalimat syahadat ya Allah au jahada ayatan minal Quran atawa angas teu percaya sayat batina Quran mujma ala subut ya anu geus mujba ijma kana tetepna atawa nambahan zada fi ayatan nambahan saayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Quran atau ngurangan ayat geus eta ge sarua murtad masyaallah mun baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk bahwa Quran teh anyar tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede wow diseret Imam Hambal diseret di penjara disiksa titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk tetep henteu kajian teuing pae giliran Imam Syafi'i pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja Syafi'i di hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad ditanya wahai Syafi'i kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apakah kodim lamun maneh nganyatakeun Quran teh kodim siksa lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Quran teh hadis salamet mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk salamet tapi lamun nganyatakeun Quran kodim penjara wah Imam Syafi'i Imam Syafi'i menunjuk doang ge Tuan ulah bingung-bingung eta mah makhluk ya mah makhluk jangan bari nunjuk kieu salamet yai gempar kabeh sa Baghdad wah Syafi'i bahaya kuari anu ku urang diimamkeun nu ku urang dimazhabkeun anu ku urang dituturkeun ternyata ngamakhlukeun Quran beres balik Imam Syafi'i bulag kiai daratang kabeh wah demo mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran saha nu ngamakhlukeun Quran cek Imam Syafi'i ai tadi pan kula manunjuk ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah tah makhluk anyar cek nya anyar maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh jago Imam Syafi'i mah
tapi tetap baik kapan aya nu hasu setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i. Oh ternyata ngalojokeun raja atuh ai kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pemerintah. Tiba lagi kitu bae. Boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i kos kitu. Atuh korok komo kuari biasa tah mah. Atuh biasa kiai anu hayang. Wah gila mana aya. Belah mana teh geus mulai bejakeun. Aya belah pokokna. Tah panggil Imam Syafi'i. Hadiran deui ribuan kiai, masyarakat tokoh. Tenang bae Imam Syafi'i. Coba jelaskan cak raja. Lain Quran bae. Nu ngaran Zabur, Injil, Taurat, Quran, eta hadis makhluk. Hadis apakah kodim? Syafi'i. Cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja, ya. Cekna nunjuk deui bae. Quran. Tuh, dikieu-kieu punya. Wah bae. Taurat. Dikieu-kieu. Dikieu-kieu punya. Zabur, Injil. Nah, iya nu opat eta makhluk ceknya eta. Saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareri we. Oh benar. Tuh tinggal raja bae. Wah, iya bagus sakana. Berarti teh kan selamat Imam Syafi'i mah. Mentek emang Imam Syafi'i itu guyon-guyonnya na. Biasa guyon teh biasa Kangjeng Nabi ge guyon. Ini kapan minta didoakeun ka Kangjeng Nabi teh geus jelas Tuan. Kula mah hayang nonton nih. Kula malah hayang ka surga di surga mah nini. Ceurik kan nini ngahing-hing bae. Kadengeun ku Siti Aisyah. Oh Siti Aisyah geri basak. Kunaon Aisyah mana ceurik? Atuh pan itu nini teu ka surga atuh kula ge pan calon nini. Berarti kula merasa Kangjeng Nabi seuri bae Aisyah. Di surga mah moal aya nini. Boro-boro di surga di dunia ge teu betah jeung nini mah. Jadi maksudnya atuh ka surga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui. Oh kitu tuh atuh. Aki-aki ge di surga mah. Eta kan ngaranna lalagaan. Tuh kan emang geng-gengna teh lalagaan. Ulah sok haju wow. Mani geus urang teu bisa usik. Hirup teh teu bisa usik. Oh harajasa. Jadi teu bisa naon kitu ngaranna teu bisa naon cerah. Teu aya pencerahan otak teh kira kararieu. Hudang teh hudangnya pergel. Tunduk. Kurang tengah dengekeun eta jet guyonan tiga sehingga mun ditanya tadi ngaji naon wallahu a'lam aing mah asa di mana mata ngaji cakna teh asa di alam mana meureun emang gua kerek aing tiba lagi kan aya guyon ngan ulah diseja-seja. Namun dia sudah celaka atau geus pembawaan dari cara Gus Dur pembawaan di mana bae atunya guyon bae kajian kuku mah guyon bae Masya Allah emang pembawaan mah teh Kangjeng Nabi ge atuh guyon sanggeus Kangjeng Nabi aya nu balap lompat teh Kangjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta taikeun ka anak onta geus menang si eta tuan barang dibere ku Kangjeng Nabi kitu kontak bude jasa Tuhan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cekeuna teh ngalalaga naon cenah nek dibere anak onta aju ieu gede amat atuh ieu anak onta emang ieu anak anak onta kan geus gede ieu atuh jalain anak sapi nya teh eta ngaranna ngalalagaan we eta kitu ngaranna jet hebat Kangjeng Nabi mentek ngahijieun Kangjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna perang waktu ngaji waktu lalagaan Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kangjeng Nabi kumaha lalagaan anak cak Kangjeng Nabi Aisyah yuk urang balap lompat ayo balap lompat Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah oh ya teh ngaranna
urang majeng pamajikan teh tegang jasa pamajikan ka urang tegang kanyana tara regang jasa teu bagus teh rumah tangga kitu atuh ayana bae wae ditoel-toel atuh kurang wae dilangketek atuh wae di kitu-kitu atuh nah di luar teh naon tak kitu pajar eta nya nama kitu teh lain tuh kan Kanjeng Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah aju saha nu menang meretan sakali Kanjeng Nabi nu menang sakali deui Siti Aisyah nu menang ngaranna kan lalagaan nya balap lompat jeung awewe kudu sae Siti Aisyah nu menang moal aya satu kelak menang Kanjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan heueuh kula eleh karena isuk balap lompat teh Siti Aisyah nu menang heuh kula menang cek Siti Aisyah kuna teh ngabungakeun hatung geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah menangnya nak tuh itu karena lalagaan menang saminggu tuan ngalalaga kula balap lompat menang atuh lah bantu menang ulah kitu cek teh ieu piala rek dibikeun ka mana teh eta ngaranna lalagaan teu tegang kan hirup masyaallah kari eueuh nu tegang tuh Kanjeng Nabi datang ka imah Siti Aisyah marah biasa kan dicandung kan marah bae aya marahan dicandung mah tuh boro-boro kuari baheula ge aya bae marah aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel kemana ya Kanjeng Nabi ceknya angel amat giliran di dieu angel ceknya teh bener rada telat Kanjeng Nabi datang kadinya rada telat piring aya kormaan di dinyana piring dikitukeun kana rot naon kadang-kadang peupeus piring korma ambalaya kumaha cek Kanjeng Nabi ambo seuneu ngagebrah cek Kanjeng Nabi kira kan seuneu ngagebrah Siti Aisyah kan kaget seuneu wah kahuruan asana imah ye kan gitu datang deh kalinya mana tuan seuneu tadi dada cek cenah Siti Aisyah seuri bae eta di dada seuneu eta ngaranna eta kakarak meureum piring doang cek cenah teh Siti Aisyah seuri pan horeng seuneu teh seuneu ieu seuneu hate seuneu kolbu ngagebur geus lamun seuneu hate ngagebur bisa piring nu peupeus bisa sendal nu leungit bisa ieu kana pipi leungeun eta seuneu ngaranna nu kos kitu tuh tan bisaan Kanjeng Nabi mah seuri bae piring ambalaya terus korma atau ambala piring peupeus hambeuh teh seuneu ngagedur cek Kanjeng Nabi kaget tetap pemajikan besi kahuruan kan mana tuan seuneu tadi dada kartikan ku Siti Aisyah eta ngaranna lalagaan geus kitu masyaallah pembawaan masing-masing nu kos kitu mangan mun dijieun-jieun haram mun dijieun-jieun haram cara Kang cara Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i Zabur di kieu-kieu kunya wah bae jelema naleukeun Taurat Injil Quran nah ieu nu opat makhluk cek cenah bari kieu nya ieu nu opat makhluk atuh cak raja heuh makhluk deui bener geus salamet maneh geus tinggal kiai bae bener sampai bener ieu nu opat makhluk cek cenah make otak Masya Allah geus kiai ge daratang deui maksud tuan Imam Syafi'i naon dia nu opat atuh curug opat makhluk ieu mah tah opat itu mah kodim cek nanti kos kitu jeung jelema pinter mah tuh hese mantak hati-hati jeung ahli Allah jeung ahli hakikat jeung ahli thariqah kadang lain kulit lain eusi Gus Dur lalampahan ke gereja ji atuh wali Allah loba nu lampahan ke gereja ai can bisa ulah heulanan jang nyana bae heulanan loba kene nu lalampahan ke gereja kede anteupun heulanan ke urang bakal kapanggih kira motifna kumaha ke gereja engke mentak ulah ngabesan ngajina ieu pelebah ridah mah ieu lantaran ieu kapisah ku ngabesan rugi
numanta Quran alhamdulillah ditasih naga pohara jasa besi leuwih alif besi kurang alif di samping eta besi aya cetakan nu kamari ya cetakan dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah hanya nantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran talar Quran ambalaya masyaallah geus poharaja tinggal ningkatkeun eusina doang nu katalar Quran lain lalagaan tuh datangkan nu katalar Quran teh di borgol ku nu katalar Quran di penjara teh saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah geus kos kitu bae di negara urang awistakhaffa bi sunnatin atawang enteng-enteng kana sunnah Rasul nyenteng-enteng karena sunnah Rasul teh murtad kama lau gila lau andai kata aya nu ngomong kieu ye dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'ahu thalathah kayan Kangjeng Nabi di mana barang dahar nya nama make tilu doang tuh tilu sanggeusna tilu iya tas daharna dilamotan gitulah keayaan barang dahar Kangjeng Nabi tilu nya nomor nu digunakeun teh nah kemudian mantas digunakeun dilamotan nah iyalah sunnah Rasul cek urang teh sebab Kangjeng Rasul lagi gitu hebrak ngomongnya laisa bi adabin laisa adab bi adab kos itu mah lain adab cek nya emang kunaon atuh hiji ngadaharna korma lain sangu lamun anu dahar sangu moal ku tilu geus mah lain adab teh mah situasi bae teh mah kos kitu mah murtad eta kos kitu sing ada sunah Nabi ulah sok make dihela-hela teh mah teu ngadaharapan korma di urang mah pan sangu teh mah lain adab teh mah lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu moal bisa teh mah geus lain adab teh mah teu percaya urang mah eta kos kitu adab teh mah situasi bae murtad lain saya tik dakwaan ngomong gitu sing ada ulah gogoyon endek 5 mah 5 bae ngan ulah ngaleungitkeun sunah Rasul siapa nuturkeun sunah duh can bisa cek yana molos bae ka dieu teu murtad teh mah kos itu menyadar ngaranna nyadar teu bisa nurutan Kangjeng Nabi can bisa hese jasa lah geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh mantap baheula mah daharna teh dahar sanguna anu liket jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan geuna urang lamun parena ulah tongsan tuh eta bahaya teh tongsan beuh budak kori mah teh nyawa ka tongsan asal geus dibere tongsan mah sangheuk daharna kita teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae biar nah lamun geus pare bulu mantep jasa bagolo mun ku ari mangeunahkeun geus tah nikmat tilu bisa sangu ge diemple-emple tilu tuh nu mantep ku ari aya ti pamarentah teh naon ngaranna bulog eta pemerintah zalim sebab teu bisa make tilu kan ya ieu pamarentah jahanam ye nah urang aing dek tilu ge ku sabab bulog teu bisa wah raja blon ye raja ye geus cukup cak raja panggil kunaon sia ngeblon-blon aing dahar teu bisa nuturkeun Kangjeng Rasul gara-gara sia mere bulog ka aing coba ge hese jasa tuh hese aing rakyat dibere bulog aing sia geunah bae endeuh ge aing geunah sia teu geunah bah ieu mah beuki di penjara bae budak ya Allah ya Rabbi awas ya dek ulah ngenteng-ngenteng karena sunnah Kangjeng numanta kula pernah didebat satu ketika kula muludan moal dicaritakeun di tempat di daerah urang keneh daerah urang muludan kula nyaritakeun nyiwak terus tidak muludan teh nyaritakeun sunnah nyiwak terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riad be gitu eta tah pernah muludan dok aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebeli lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah
Itu kan untuk membersihkan gigi. Pada dasarnya cek jana teh lebih bersih manpul daripada siwak. Aingna aya kene di dinya, geura turun sia ku aing. Moal balik aing ka jan kumaha ge. Ja ulah sambatkan nya ya dah moal. Mulai geus ngaji di mana sia ku aing. Aya ditungguan ku kula. Beneran ieu mah. Aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok ka kula kos kitu teh. Daerah belah ditulah pokona. Terus nyeritakan jubah, nggak usah. Ini Indonesia, nggak usah pakai jubah. Itu adalah Arab. Sekarang di Indonesia pakai batik lah, pakai safari lah. Nggak usah Arab-Araban. Kita bukan orang Arab. 2 poin gue bisa. Gak ada turun sia. Pulang panas jasa pula yuk. Kira ngora, gus kebal tau kira ngora. Kalau ente. Turun nyana kukula disambut. Langsung sasalaman, langsung dipeluk kukula. Sini, duduknya sini. Sini, nyana geus lain deui. Geus lain deui, sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung kukula ditanya, di forum harita. Nu ditahdarkeun nanti dulu, ulah dahar-dahar ya. Tanya kukula ngaji di mana? Muruan terus, dalilnya apa? Terus ada untuk dalil-dalil. Wah, muringis nyana. Lah sambarangan, murtad sia. Kukula dikitukeun, nyana marah. Enak aja ngemurtadin saya. Lu murtad. Gitukeun nyana. Atuh kula ge make hizib kituna. Boh. Hampir ngejengkang nyana. Minta hampura, rita kene minta hampura. Masyaallah mun teu minta hampura awas ya kuy. Ditelus ya kuy. Saya mau belajar bener bet. Untung. Pernah terjadi tak Kiai, teu daek-daek deui nyana asal aya kula bembung aing ngomong ngaji jeung Ki Ucin cekeur. Bong ya kena asal nyana diondang ka dieu, aya Ki Ucin teu? Henteu kajeun, mun aya Ki Ucin bung cek kena aing. Tapi satu ketika nyana datanglah ka imah diajak ku Kiai Sejen minta hampura. Alhamdulillah, aya ilmuan mah gampang bae. Jangan ge ngaragap salah tama egona doang. Alhamdulillah. Nges, jadi nyana menyadari kuari bener ya siwak teh sunah kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai. Satu ketika dia kang inda kulli salat. Ya tuh kumaha tah hadis. Masyaallah. Kukula dijelaskeun dirad ku nyana aingna aya keneh moal balik aing mah. Datang ka subuh sia tungguan ku aing sia. Ai keur ngora mah kitu kuari teu. Ayo. At-tawakkil. Gollim azbarak fa innahu sunnatun. Kuku potongan ta sunah Nabi ta. Gollim azbarak. Sunah Nabi ta potongan kuku pae kemis. Motongan kuku teh poe kemis, poe Jumat, eta motongan kuku. Mimitina ku Imam Ghazali di bejaan, curug katuhu heula. Curug katuhu ka dieu jari bugang, terus jari manis, kemudian cinggir, keuri ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuhu. Kitu dititana lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis nomor gadot cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih paingan aing dagang rugi bae atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana sadaek saya teh wal beres pas Salasa ngeuretan kuku rugi sia dagang karungna ka jeung kuku mah ge moal untung pas Salasa mau usah pake ngeuretan kuku sial pae kemis, pae Jumat, mun pae kemis sapoe, mun pae Jumat isuk-isuk, geus kuku, kemudian kumis, janggot rapihan. Kitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi aqgallim azbarak fa innahu sunnatun. Cek aya jelema ngomong, tuh tetegan kuku sunnah Nabi tah. Kumaha ngomong la aful wa in kana sunatan. Moal aing mah. Moal dikeretan sanajan sunah moal aing moal keretan kuku murtad. Berarti istizanya na eta maksudna ngalelemekeun, ngahinakeun kana sunah Kangjeng. Moal mah moal bae, ulah ngomong-ngomong kieu.
moal aing moal ngeuritan sanajan eta sunah moal ulah mau ngos kitu moal wakalan lah geus cukup henteu teu murtad kos itu mah kunaon emang moal waka henteu moal bae moal wakalan henteu naon lain kira keureutan eta sunah kajenting ilanan moal bae heula henteu masalah ima engke ieu na paranti naon ngaranna capitanana kurang bagus sok nyeri moal waka atau moal waka bae heula serem kos maung lah ieu mah kajen henteu teh mah kos kitu mah mana ya kiai sok paranjang teh kukuna teh kiai bae panjang kuku dah barang ditanya kiai kok panjang kuku kiai cenah kiai batur mah nernak ayam kula mah nernak setan di dieu tadeuy kiai blon ieu ngomong kos kitu teh sembarangan moal kula mah laaf dua ingkana sunatan moal motongan kula mah sanajan emang eta sunah moal kajeun kuku bage masyaallah karim eta murtad iyalah ngabohongkeun ka rasul ngabohongkeun ka nabi nyarekanan nabi ngenteng-ngenteng nabi ngahinakeun ka ngaran nabi ngaran Allah perintah nabi janji Allah janji nabi ancaman Allah ancaman nabi atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an anu geus mujma' ala tsubutiha atawa nambahan saayat atawa sahuruf atau ngurangan atau ngenteng-ngenteng sunah nabi nganggap ka sunah nabi ngalecehkeun ka sunah nabi ieu murtad naudzubillah min zalik wa min zalik masih loba keneh kelalaunan abeh tenget supaya urang bisa merubah ucap urang abeh urang selalu dilindungi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam.